Waktu nakaleweng cek, sap-sap intit, apa namanya berdak. Jadi ayeuna kaleweng deh guys. Nganu kaleweng we cenah. Panai ngabon sere, gobloy. Banget. Ngabon seres teh. Atuh cing bener. Enak kaleweng deui. Anjing. Aing ngukud bagoy. Dalam gor kene bagoy. Dulu yang ningali pemandangan alus tuh kayaknya waing jespil. Barudak anjir ya pemandangan mau ke mana mantap barudak ya ulin kalau wong manya rame teuing tuh inditkeun barudak lah yang menurutan si timu sap-sap intip cenanya barudak aing berang nya ieu teh euy da nyatakeun tadi adi leweh bagoy ketempuhan aing euy semua balik balik jacik deui barudak barudak tuh geus lah barudak intitkeun